dewek giling. Giling akang. Nah, sama dewek giling. Pangling. Deui keur beker deui juga. Lain biasa dapat cepotep make hideungin. Ayeuna mah dewek mak baju kieu we ah. Uyuh. Besti dewek warga masyarakat Sindang Barang Pasiheuri dan sekitarnya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Seren tahun Sindang Barang. Aduh puguh we. Beri ngadaguan babe, Bapak Semar. Jo ka mana teh cenah ngade ge beja mah cek si dawa mah cenah rek ngomekeun cai da saat teh teu balik-balik geuning. Nya. Sugan ngome TV kos bakarna. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Negerakeun rasa syukur ka karsanana Ilahi Rabbi nu mana mantena parantos nakdirkeun ka urang sadayana. Dina waktu ayeuna urang teh keur pinanggih jeung kaprihatinan. Sok sanajan eta kaprihatinan teh kapanggih ku sarerea hayu urang teh angan kabagyan ku jalan Pri Bados. Jalan prihatin. Sabab sing ingat si lain ngalah kabagyan teh ulah salahnya ngalana. Ibarat urang mawa useup, mawa kecerik indit ka gunung heuh da irek menang lauk atuh. Jadi setiap urang indit ka mawa useup mawa kecerik teh ka walungan, ka balong atawa ka laut. Anteun teh nangke balong batur. Sadar hidup beragama, sadar hidup bernegara, sadar hidup bermasyarakat. Ayeuna sadar hidup bernegara itu negara urang, hak urang wajib dipumulih ku urang, hasil lagi ke urang keneh. Ieu teh seren tahun teh milik urang. Budaya ieu teh ulankeun ka leungit warisan kaluhur urang baheula. Madakna Mang Cepot mah bingah. Warga masyarakat Sindang Barang Pasiheuri bisa ngayakeun kagiatan anu penginten 2 tahun sabaraha eta teh. Kalangkung da aya da kulantaran aya kompor nya tak kitu ulahnya sakali deui Mang Cepot geuring bingang urang doakeun we nya kahiji warga masyarakat desa Pasiheuri Kampung Simpang Barang teh sing saleueur rezeki jeung milikna. Amin amin akang amin. Anu usaha kana sapatu kana senda sing sukses. Amin. Sing mararaju. Amin. Nya tuh cenah berenang anu kirang sehat sing enga-enga diangkat panyawata sing cager deui. Amin. Nya atuh nu seueur hutang atuh sing nambahan. Sing kabayar maksudnya teh. Sing lunas aya hutang. Sing lunas. Itu. Anu can menang jodoh, segera marenang jodoh gitu. Kadewek sama. Anda nggak boleh begitu, Anda tidak boleh mempresentasikan diri terhadap implementasi yang sumbernya berdasarkan daripada karipun. Kan dewek tadi diwawancara ku mahasiswa IPB. Badaknya dewek kobong teh kabawakeun intelek. Jadi Anda itu harus konsolidasi terhadap prematur yang mengumpamakan ada implementasi kritis terhadap ekonomi global yang ujung-ujungnya terhadap cenang yang ngajilut tidak punduh. Iya siapa? Iya kabandungan lagi. Boro-boro di dinya aya teu ngarti. Aya si banteng geus sila tepanggih teh cager we akang teh. Saha? Akang. Dewek. Yang kaki lo sering ke dewek. Enak aja lo enteng ngomong ke dewek kilo ajar. Teu tarima ai. Tarima moal. Sabab kilona istilah. Bunga Mang dewek teh euy. Euy. Senang jeung babaturan. Nya. Sanduk-sanduk heula nya. Kakara, beuh dewek teh bala miminangkan nama di Sindang Barang teh heuh baheula 2006. Mimiti aya seren tahun Guru Bumi jeung Mbah Maki. Kurang sanakeun we nya mudah-mudahan anu parantos ngarojong ahengna Sindang Barang kapumpur sok sareng deui pajar. Ingat ke almarhum Abah Incem
Mudah-mudahan we sing tapi iman Islamna. Amin, akang urang doakeun ku urang sadayana. Dihampura segala dosa perdosaanana ditempatkeun tempat pangluluhna ku Allah amin. Amin, amin. Sagala nu pantos ngarujung kapungkurnya. Oh bebarengan yang dewek di dieu. Itu. Waraas euy ah. Atuh puguh we. Sababan beuneu naon? Urang teh kudu silih ajenan jeung batur kudu akur jeung baraya ulah parasea jeung wargi ulah silih arah pati jeung saderek ulah pagetrengnya itu si cewek oge haji ai akang ngomong keur bener teh sok sing sariak dulu lain eta ngagayem mah ngagayem teh capek wae hari aing teu bagian Pinta dewek ceuy. Lain jeung kadenge wae kakarasakan. Lain ari kudu ngomong mah dewek teh keur kurang sehat. Akang teh kurang sehat. Nya, dewek teh geus 3 poe teh. Kunaon akang? Aneh tiba-tiba kata rajang parana tiris. Kade Kang. Kade disebut kopi-kopi teh suganya. Iya amit-amit tuh iya itu harana yang. Moal ai bagus. Sabab tadi dewek naon meuli udun pulangan 500 perak. Terus? Yeuy geus teh daripada pulangan keur dibelikeun kana permen ke Manggula. Di dahar eta ke Manggula ku dewek teu karasa demi Allah. Teu karasa amis, teu karasa asin, teu karasa asem. Permen ku Manggula. Wah dewek reuas sugan ieu disebut kopi teh nya euy. Bisa jadi atuh. Teu karasa naon. Panasaran dewek. Lepehkeun eta permen teh. Jadi teh dihakan jeung cangkang-cangkangna sorenya ku aing. Ai dihakan jeung cangkang mah. Ari kumaha karasanya euy. Atuh moal kan. Aduh, dewek terada kieu, terada budeg-deg gitu. Nyawa maruriang. Nya tuh. Masih lain we ah. Tulang nyeri. Eta teh akang. Lain. Lain. Bitoh dewek. Kurang kasih sayang. Oh nya dewek kosep bae. Akang teh kurang kasih sayang. Aing di wae teh Kang. Si hormon aya di tukang mon. Sohib dewek masih di Bali baheula. Ulin ka Bali, ulin ka Malaysia jeung dewek. Ka Melbourne Australia jeung dewek. Nanaonan itu teh Kang? Lain, di tukang urut aing di ditu euy. Nya jeung malehayam jadi bobotoh dewek baheula. Tapi ente nyeun karusuhan di ditu. Lain. Eta pok dewe karusan ka aing teh hayang bener hirup teh euy. Beli anggap cepot teh goreng-goreng we sebenarnya. Lain aing pangijakan resep da resep. Dengekeun cika terangan ge undur man kola wala tandur man kola. Artina boro-boro si laing ada we bagi teh nyaho. Lain sok eung mama parabot gitu teh. Nya sok sanajan tina kaluarna tina budak angon atau kaluarna tina bujur hayam hari endog mah cokot tapi kaluarna tina bujur mang bako arek dicokot koneng nyamoh beureun Eta pertanyaan akan kira-kira sanggup teu nyokotna. Sa nya eta puguy jadi jelema mah tong ditempo saha anu ngomong mah tapi apa yang dia ucapkan Yang dia katakan itu betul. itu aduh nya mudah-mudahan we dina selain tahun dia budaya Sunda beuki nanjeur di Sinang barangnya. Nah hiji antara aparat pemerintahan Bapak Kades oge perangkat sing calalageun balalageun. Mudah-mudahan Bapak Pak Kades aya nyawer ka Mang Cepot. Didoakeun ku Mang Cepot sing sehat. Lamun teh nyawer didoakeun moal. Teu nyawer didoakeun sami. Tanggung jawab gitu kan. Nya Moal itu tanggung jawab. mun aya kitu oge. Calai pamimpin nu hade mun eta sedian golek teh lalajo atuh. Bikin kareng se. Eta arah pemimpin nu hade mere contoh ka masyarakatna. Ieu teh budaya urang, hak urang wajib dimalik urang hasilna ka urang kagere insyaallah. Lurah di dieu mah nyaah deudeuh ka seni Sunda. Keprok kangge Bapak Lurah. Oh iya. Mau di dia aya kampung budaya aya Bapak Maki Sumawijaya. Itu bubuhunya. Ya, Alhamdulillah bulan ini dia alhamdulillah. Seniman di desa kan. Iya, seniman seni wajib. menyontohan. Ya. Itu buku-bukunya. Ayo orang ngajatkeun terus. Ieu teh boga urang milik urangnya.
Itu dah. Akang arek pakaulan. Lain dewek teh jeung sobat ieu teh euy. Jeung saha? Anu baheula pabarengan di kampung budaya teh dewek teh jeung ki sobat ieu dewek ieu. Coba atuh akang. Sama orang gerawanna. Rowan Di akang. gerawanna manehna mah kudu ku pantun. Pantun. Ku pantun. Kumaha? Kumaha pantuna kumaha? Sampeda candak di Garut. Cakep. Cakep. Basimah di ranca ekek. Cakep. Bah karena ulah camberut. Alah. Beusi ku aing dicekek. Kang siapa kain kali? Akan siapa kain kali? Kaseberang ke Palembang aya jurig sih di kaki. Allah mau balik ke Nabi Marojak dan Dawakina. Akan mereka. Aduh, aya penampakan anjing. Gusti geningan kos kitu, nya baheula mah teh kitu dah. Saha? Manehna? Dewek. Heuh, Ari baheula kumaha kitu dewek? rada gantengna teh. Ari ayeuna Goreng pisan. gitu. Lain aing tadi katon mila ka stasiun. Ari kitu kumaha ka stasiun manggih naon? Da nungguan ge 3 poe di stasiun teh. Terus Cenah binatang sok naik kereta teh binatang naon gitu ditungguan. binatang nu naik kereta. Binatang nu teu gablek cedoh hayang naik kereta. Buku binatang naik kereta. Batur teh nyarahun ditungguan teh karak dia tempo eta binatang teh naik kereta. Aya kitu. Aya Aduh, heula binatang nu sok naik kereta. Nyaho lambe dibawa ku nu bogana arek ka Jakarta naik kereta. lain juri. Lain deui. Binatang sasatoan nu sok naik kereta. Binatang nu sok naik kereta. Nah, aja cuy. Teh nyahonya. Cuy, lain nembona ulah ka dalang ka dieu acuh. Pan ngobrol aja si Ceceng lain jeung si ieu. Da ieu mah poke kan lobaan deh kalangan. Itu heuh jeung Bapak. Binatang nu sok naik kereta. Bisi teh nyaho ye. Kira aya budak ke nyahoan. Naon dah? Tut naik kereta api. Tut. Tutut. Ya. Raguna. Tut. Tututnya euy. Tutut. Aduh Pinternya euy. Aduh, naon deui Mbah sok? coba harita aing lumpat teh balik kota. Begitu balik aing diaran. Usaha Ku jelema teh diaran teh jelema goreng jelema kitu. ka sade. Ka urang. Oh, memang goreng patut di dinya mah dikumahakeun oge. Jujur, Urang teh eleh. eleh. Teh eleh. Tuh eleh teu. Teh eleh meuli gorengan. Gorengan. Dibagikeun ka jelema lobaan. Dibagikeun ka jual buah atuh gorengan teh. Bagus. Gorengan teh bager, Bang. Oh, li bagus deui atuh. Ditanyakeun eta gorengan saha sanggeus dibagikeun. Gorengan dewek. Berarti gorengan maneh. Si goblok. Ka aing di wae nang ka aing we. Nangka aing we, aing nangka sia buruk kana. Coba cager. Aya 7 kinten, Kang. Aduh, eta waos. Lain, Naon? untuk. Untuk. Da geus eueuhan juri gitu untuan. Nanti tulang we unggul. Ampun deui. Tinggal karena unggul. Aduh, kasihan deh lumpuh ge. Ini hese ngakan jengkol ge. Aduh. Bah, Hei, sononya banyak nostalgia heuh. atuh nostalgianya. Nostalgia gila. Jadi ingat ke bahula. Baheula. Apa urang teh bahula teh? Bahula teh babarongan di dia. Kan babarongan. Babalongan. Lobaan deh. Ayo bahuntuan mah eta ngomong teh. Ampun deui. Heuh, bawa sok. Di dia teh babarongan. Oh, ngadongeng Ayo itu. ngadongeng urang teh. Atuh ngan ayeuna Kang karunya. Nah, oke karunya. Pulang saling kamari teh. Pak Emna cara ge. Caya 9 tahun.
Pakem. Pakem. Pakem, meureun pakem. Eta Heeh. jadi budak teh loba soranna teh. Budak loba sorana gara-gara eueuh. Bahasana teh beda. Kumaha kitu? Geuning kadaharanna ge beda. Kadaharan budak teh. Dia sama klub bui, Kulo bui. klub sampel, Heeh. klub kacang. Heeh. Ayeuna mah beda kadaharanna. Gara-gara eueuh saen taun. Sareng tahun da teh dibejaan. Eta budak teh da ayeuna mah daharan teh beda. Jasuke, Tasuke coba hayu. Jasuke. Tapi ka apa kerja suke. Naon Jasuke teh? Jagung susu keju. Nah, coba hayu. Pan dia mere duit eta budak teh kuana. Heeh. Da nuhunkeun lagi ke bahasa Jepang. Kumaha make bahasa Jepang? Begitu diberi duit kuana, Heeh. makasih wa. Makasih wah. Tapi nya barudak ayeuna mah sok mun diberi duit atau diberi jajan teh makasih wa. Bener-bener pinter. Cerdas ya aki-aki ya. Pan aing teh nyakola nanti beda teh nyaman. Ya bola nih. Tuluy kumaha dewa eta bah. Dah harita teh pan urang teh nya nganter babaturan Heeh. ngaranna teh Ceceng. Babaturan abah teh ngaranna Ceceng. Ka rumah sakit. Ka rumah sakit. Pamajikanana rek ka juru. Pamajikan Ceceng teh rek ka juru. Pamajikanana rek ka juru. Oh, pamajikanana Ceceng heuh. ka rumah sakit, pamajikanana rek ka juru. Pamajikanana heuh. Pas begitu ka rumah sakit, Heeh. eta pamajikanana teh nanya, Teu nanya. ngambek Ceceng. Ceceng teh ngambek. Ngambek. Kumaha teh pamajikan dewek? Lain. Heuh pan pamajik dewek Ceceng bukan. ka rumah sakit. Heeh. Pamajikanana rek ngajuru. Pamajikan dewek kan juru heuh pamajikanana. Pamajikan Ceceng. Heuh pamajikan dewek beungan ih. Beli Aduh da cengar nih. aing mah dia tak TBC ka boleh jeung sieun maki mah yeun. Ceceng ke rumah sakit. Ceceng ka rumah sakit. Pamajikanana rek ngajuru. Pamajikanana rek ka juru. Pas begitu ke rumah sakit. Pamajikan rumah sakit. Pamajikanana teh teu nanya. Baik. Ngambek Ceceng. Astagfirullahaladzim. Nah, habis sakitu Heuh, da lain pamajikan Ceceng eta mah pamajikanana. Pasti moal aya. si Nana Judi mantap setruk aing situ jajak ngobrol jeung si lain mah. Coba pamajikan si Nana si orang teh euy. Kurang jadi mana nu ngambek atuh. Astagfirullah. Aduh KO aing. Seri kolot mah. Saya lah bejakeun teh kurang ge. Coba ayo. Ayo, Kamari kabari. Bang Toib teu balik-balik. Oh, pan aya lagu lagi Bang Boy teh balik-balik. Naon sababna? Teu boga duit keur balik. Salah. Aduh. Teu boga ongkos. Salah. Loba hutangna. Salah. Burut. Lu make jeung burik. Saya eta mah bukan nyaho nya. Cepet-cepet ya dengekeun. Oh, sok atuh. Bang Toib teu balik-balik. Balik-balik. Lantaran budakna kurang ajar. Budakna kurang ajar. Heuh. Nah, pakai kurang ajar. Coba ayo dengekeun laguna. Bang Toib, napa nggak pulang-pulang? Anakmu, panggil namamu. Toib, balik Toib, kurang ajar. Iya, naik. Mari kita lihat bersama. Ripu ngomong jeung aki-aki mah dia wae mah ya. Aing hartina ripuh, Naon? teri jeung nyapu. Heeh. Gitu. Anu di beuh. Nah, teri jauh balang. Ayo. Bah, Kunaon kan? dewe boga taruncing keur apa? Sok. Ya, Hmm. cenah apa pinter pas tadi teh nya. Cerdas. Coba lamun bener abah cerdas sebutkeun ngaran buah tina A nepikeun kajet tapi tong make koma. Ayo.
ngabingungkeun pan. Buah tina huruf A nepikeun ka huruf Z pan aya buah D. Tapi tong make koma misalkan A apel, B naon, C naon tapi cepat. A apel. B Berenuk. benuk, C T cau. jauh. Teh eta mah kitu. Ayo atuh cenah pinter. Nyapan teu bisa tuh loba-loba teuing mah. Ih, Mun kitu mah salah loba teuing. coba ka dewek sok ayo. 5 we. Teu ka dewek heula bisa. Coba ayo. Ceuk sa teu bisa. Coba ayo. Ayo. A Apel, B buah apel, C cangkang apel, D daun apel. kunaon jadi nyake. Pan dewek mah cepet. Z gampang. Nah, ayeuna di Zainuddin teu beukeun apel. Oh, gua bilang juga apel. Ayo buah tina N. Namanya juga apel. G, goblok aing teu bagian apel. Aduh. Nah, ayeuna urang nanya ka maneh. Sok. Ayeuna mah tong loba-loba 5 we. 5, sok siapa takut? Ngaranna tina NKB. Tina N, ayo. Ayo, Naon? buah N, tina NKB. nangka, Terus nanas. terus Aduh. Aduh. Lieur pan. Aduh. Nangka. Ada bieu ya. Nanas. Enggak. Nam. Terus Aduh. lain aduh mah teh kaasup. Lain ya euy. 5 nya karak 3. Ya, Oh, sok atuh asin engah. asin, Aing asin. nangka, nanas, Nanas. nu neno mat. Nangka nu neno mat nam. Cendel Pak. Si eta mah kitu. Licik. Kata rucingan anak tidak independen. Tidak proaktif. Tidak konsolidasi kamu mah. Ye, sakali deui. Nyawa cacing. Kumaha ngabedakeun buntut cacing jeung sirah cacing. Oh, pun bisa jago. Ulu nama gede, buntut nama leutik. Lain. Lain. Ayo naon deui? Uluna leutik atuh dah. Lain. Asin. Kela, teu make hulu dah. Hah? Teu make hulu. Pan cu, pertanyaan lagi ngabedakeun hulu cacing, huluna jeung sirah cacing pan aya bedana. Asin. Asin soal aja baik nyaho. Kumaha ngabedakeun sirah cacing jeung buntut cacing? Teu nyaho nya. Nayaga nyaho nayaga. Teu sinden. Tukang sound system. Tukang dagang. Tukang teuing. Tukang Indomie. Tukang nasi goreng. Udah itu tuh aya tukang bensin. Penyawa tukang kusen. Penyawa tukang nipu. Ye, dengekeun bah. Ngabedakeun kepala cacing dengan buntut cacing itu gampang. Gampangna? Ambil cacing satu, ambil sudah. Lek ketek beuteungna lamun seuri eta huluna. Lek ketek eta cacing lamun seuri ka nyahoan huluna. Ada yang yellow, ada yang yellow. Jago aing. Kadang-kadang si beungeut teh alus kulinya jurig alus. Bisa bodinya teh bodi alus. Gananya karena kelakuan jika setan manehna. Mari kita setan bersama. Aduh. Ampun deui. Terus. Sekali deui. Lemun macan bae kudu dikemakeun. Macam bae kubur. Hah? Nu gelo. Atuh pan pae bangke bau kubur. Macan bae kudu dikemakeun. Ala buluna jual ka tukang karasi. Nu gelo pan teh. Macan paeh maya bawa ke swalayan kita jajan, bawa ke bioskop kita ngalajo,
bawa ke toko kita jajan kita belanja. Tuh yang ada ini aing. Maksudnya kumaha kalau Maksud aku mah ya Den. Macan pai. Macan pae juri kagak Jawa. Macan pai yang gajang teuing lain ngomong. campuran waktu blokkeun kali kubur ya kan. Aduh. Rumah lain dipupujukan kalau dikubur. Kalau gua duraka ya. Ada haji. Aduh. Ampun deh. Rumah naik tidak cau umuroh kan itu. Dia makalah dikubur. Pokoknya jauh umroh. Eta kita umuroh Ibu Haji. Aduh. Lain sononya euy urang tara barak kecelakaan dia nya mah. Eta tuh bungkus ongkos saraka. Aduh, ibu-ibu mantapna pernah tos geus nya lamun ibu-ibu nuju ka kandungan, nuju ngidam, kedah seueur amit-amit jabang bau. Ningali bapak nu ieu. Nah, atuh kedah. Ih, itu kayaknya. Aduh, bah, juga apa boga pengalaman aduh.